A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu ari kalimah fi'il eta yurofu bisa dikanyahokeun kalimah fi'il dikod kalawan kod harfiah wasini jeung sin tanfis wa saufa jeung saufa tasydid wa ta tanis sakinati jeung ta tanis anu pae biqod yurofu biqod wasini al-kalamu ari ngaran eta dua ari ngaran eta alat delapan al-murakabul murakab al-muqaddim dirwahil wal masalah wa samuhu ari bagian kalam salah satu nata ayat 3 ismun kahiji isim wa fi'lun kadua fi'il wa harfun katilu haraf jaa geus datang eta haraf al-ismu kadinya ngembisi poho barho babari poho ya bagian kalam ayat 3 hiji kalam isim dua kali kalam 3 marka 3 kalam harap atau kalimah ayat 3 aya kalimah isim aya kalimah fi'il aya kalimah harap ari kalimah isim bisa dikanyahokeun bedana tina fi'il teh sok kadatangan ku jr sok ku tanwin alif lam huruf jr jeung huruf qasam teras ayeuna wal fi'lu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu ari kalimah fi'il eta yurofu bisa dikanyahokeun kalimah fi'il dikod kalawan kod harfiah wasini jeung sin tanfis wa saufa jeung saufa tasydid wa ta tanis sakinati jeung ta tanis anu pae. Wal fi'lu ari kalimah fi'il eta yurofu bisa dikanyahokeun kalimah fi'il dikod kalawan kod harfiah wasini jeung sin tanfis wa saufa jeung saufa tasydid wa ta tanis sakinati jeung ta tanis anu pae. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada musannif beres nyarioskeun bagian fi'il karena bahwa kalimah ayat 3 hiji kalimah isim nomor kedua kalimah fi'il nomor katilu kalimah harap. Kamari parantos meningatkeun kalimah fi'il teh naon nyatana sopan-sopan ku jer jeung tan. Jadi kesempatan musannif bade nerangkeun bedana fi'il. Bahasana wal fi'lu. Lamun ditarkib mah meureun wal fi'lu teh mubtada yurafuna khobar wal fi'lu. Ari kalimah fi'il eta yurofu bisa dikanyahokeun kalimah fi'il teh dikod kalawan kod harfiah. Sebutna teh kod harfiah. Wasini jeung sin tanfis. Tanfis. Wasaupa jeung saupa taswif. Wa ta tanis sakinati jeung ta tanis anu paeh. Tek paeh paeh. Nah, biasanya sekali deui wal fi'lu ari kalimah fi'il bi uyuraku bisa dikanyakeun kalimah fi'il bedana tina isim teh fi'il mah sok kaasupan kalawan kod harfiah. Jadi fi'il mah sok kadatangan ku kod. Hiji. Nomor kedua, fi'il mah sok kadatangan ku sin tanfis. Nomor katilu fi'il mah sok kadatangan ku saufa taswif. Nomor kaopat
piil mah sok kadatangan ku ta anu paeh atana teh anu paeh. Jadi meureun simpulna ciri piil mah aya 4 nya. Hiji kod, nomor kadua sin, nomor katilu saupa, nomor kaopat tatanis. Ya ciri piil. Piil teh bisa dikanyakeun piil teh ku ayeuna kod harfiah sin tanfis saupat tasib jeung tatanis anu paeh. Jadi ringkaskeun we yen ciri piil mah sok kadatangan ku kod, sok kadatangan ku sin, sok kadatangan ku saupa jeung sok kadatangan ku tatanis anu paeh. Contoh. Jadi dina hiji katerangan menurut ulama ahli nahwu, jadi lah dia dibahasana teu sampurna hiji pemahaman lamun tanpa aya contoh. Jadi contoh dina ilmu nahwu paling utama contohna gitu. Jadi orang kadang-kadang sieun pikiranana naon ya? Teh ku contoh insyaallah. Piil. Kamari piil teh aya 3, aya piil madi, piil mudhari, piil amar. Kamari kalangkungan aya anu zaman hal, zaman madi jeung zaman mustaqbal. Ayeuna piil. Ieu piil teh ye contoh piil. Paala. Piil. Paala. Ieu teh piilna piil madi. Piil madi. Atana piil teu paala ge atuh daroba, nasorok namanya daroba. Paala. Terus yaf'alu. Yaf'alu. Ieu teh piil mudhari. Piil mudhari. Numias teh paala yaf'alu fa'lan fa fa'ilun. Teh urang tuliskeun ngarah minggu hareup bisa ngadon paala yaf'alu. Paala, ieu teh kalimat piil, ieu teh piil. Piilna piil madi. Hayang bisa nganyahokeun bahwa paala piil madi teh ku ayana kod. Ieu bisa sah kadatangan ku kod. Kod paala. Atana ieu piil mudhari, ieu disebut piil mudhari teh bisa kadatangan ku kod. Kod yaf'alu. Kod yaf'alu. Ngan beda. Lamun kod kana piil madi mah hartina teh nyata. Lamun kod kana yaf'alu mah dina hartina teh lain nyata. Jadi kod paala nyata geus migawe. Kod yaf'alu nyata geus migawe. Jadi kod cirina piil teh sok kaasupan ku kod. Kod koma tisolah. Eta kod. Urang sok maca lamun komatin kod koma tisolah. Ieu kod koma. Ieu piil. Ieu kalimat piil. Komatna kalimat piil lantaran kadatangan ku kod. Seueur dina Al-Qur'an ge aya bisa aya kod mimitina berarti kadina teh piil. Di mana aya kod mimitina berarti piil. Nah piil madi atawa piil mudhari. Hiji eta. Jadi ciri na piil mah sok kadatangan ku kod. Contona kod paala. Nomor kedua, piil teh sok kadatangan ku sin. Hiji tadi ku kod, nomor kedua kadatangan ku sin. Bisa jadi nah ieu sayap alu. Ngan sin mah teu bisa asup kana piil madi. Jadi ari kod mah bisa kana piil madi bisa. Kod mah ya. Kana madi bisa, kana mudhari bisa. Ngan upami sin mah bisa asup kana piil madi asup teh kana piil mudhari. Mah aya dina kalam dina Al-Qur'an dina kitab sapaala mah aya sapaala. Mah aya ge sayap alu. Lantaran sin tawis. Lamun sayap alu hartina berarti jadi sayap alu bakal digawe. Jadi nomor kahiji ciri piil teh kod. Kod mah bisa kana piil madi, bisa kana piil mudhari. Kana piil madi kod paala, piil mudhari kod yaf'alu. Lamun sin mah khusus kana piil mudhari sayap alu. Nomor katilu ciri piil teh saupa. Saupana mana asup saupa? Saupa mung bisa lebet kana piil mudhari unggul. Contoh saupa atanapi lamun dina surat Al-Hamzah saupa ta lamun. Ieu piil madi, piil mudhari. Saupa ciri piil eta cirina. Berarti urang mun dina Al-Qur'an aya saupa ta lamun. Yakin eta piil. Tapi mah piil mudhari. Jadi jelas. Urang teh bisa ngagali
Hartina di mana saupa asup kana fi'il mudhari dihartikeun teh besok bakal digawe. Jadi isuk bahasana. Ya saupa talamun mangka isuk bakal digawe. Jadi lain ayeuna. Besok. Ya, fi'il mudhari. Nah, jadi hartina teh lamun aya saupa mah saupa taf'alun besok bakal digawe. Jadi kadek-kadek digawe teh kitu ku saupa mah. Saupa ta'lamun, saupa yaf'alun, atau sayaf'alun, saupa yansuru. Apa mana? Di mana aya saupa kadina berarti cing ingat teh. Ieu ciri fi'ilna, ieu fi'il, jeung cing ingat ieu fi'ilna teh fi'il mudhari. Lantaran saupa jeung sin mah marampih kana fi'il madi. Saupa ta'lamun, kala saupa ta'lamun. Kala yang saupa ta'lamun, besok bakal nyaho. Kejaga di akhirat dikubur bakalnya. Yang ayeuna mah nyaho. Alhaqumut takasur teh istilahna zaman lalai ku harta, lalai ku enak ku sagala rupina teu laek ibadah. Ayeuna mah nyaho tak saupa ta'lamun. Besok mah bakal karasa tak kumaneh gitu kan bahasana teh nya. Isu kan bakal karasa, ayeuna mah karasa. Istilahna teu ibadah untuk salat, tara salatna mah karasa na jag-jag we. Tapi saupa ta'lamun besok bakal nyaho. Saupa ta'lamun. Hiji qad mah asup kana fi'il madi fi'il mudhari. Nomor kedua sin asupna kana fi'il mudhari hukum. Nomor katilu saupa asup kana fi'il mudhari hukum. Anu nomor kaopatna ciri fi'il teh tak tanis. Ari tak tanis teh anu paeh. Tak tanis. Contoh mana? Contoh seperti fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Nah, ieu fa'alat. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Fa'alat fi'il. Nama kan disebut fi'il lantaran ayat teh anu paeh. Apa we fa'alat? Atanapi doroba, dorobat. Nasorot, fatahat, alimat. Nah, alimat eta fi'il. Fi'il naon? Fi'il madi lantaran ayat tak tanis anu paeh. Jadi teh mah teu ampih kana fi'il mudhari. Ya, jadi sakali deui ciri fi'il teh aya opat. Hiji qad mah bisa lebat kana fi'il madi biasa, kana fi'il mudhari ge ya. Contohna qad fa'ala atau nabi qad yaf'alu. Nomor kedua ciri fi'il teh sin mah teu biasa kana fi'il madi ngan kana fi'il mudhari ukur. Contohna seperti sayaf'alu. Nomor katiluna saupa mah sami ngan kana fi'il mudhari ukur. Sayaf'alu, saupa ta'lamun atau nabi saupa yaf'alu, saupa yansuru. Upami nomor kaopat namanya karena tak tanis anu paeh teh khusus ieu kana fi'il mudhari kana fi'il madi. Contohna fa'alat, dorobat, fatahat, hasunat, alimat, eta akromat, kotalat, sok aya alimat. Alimat nafsu ma qaddamat lil ghad. Eta alimat nafsu, alimatnya berarti ingat. Yang eta alimat teh fi'il madi. Jadi dia pahala, palu, palat, ta, paalna, paal, tapati, mah. Eta menurut sorong ngadeu ingetan kene paltuna ceningana. Jadi sari deui yang dina ieu beta, dina ieu hancan ayeuna bahwa disebut kalimah fi'il teh bisa bedana kalimah fi'il mah ieu sok kadatangan ku opat ciri. Hiji sok kadatangan ku qad. Nomor kedua sok ada tangan kusin, nomor katilu sok ada tangan kusaupa, nomor katal sok ada tangan kutak tanis. Tina qad bisa lebat kana fi'il madi jeung fi'il mudhari. Jadi tina ayeuna sin jeung saupa mah khusus kana fi'il mudhari, lamun fa'ala ayeuna teh tanis bae mah khusus kana fi'il madi. Urang disimpulna mah aya ciri fi'il aya opat, anu opat teh dibagi dua bagian. Nu sabagian bisa kana fi'il madi jeung fi'il mudhari. Anu sabagian kana fi'il mudhari hukum, anu sabagian fi'il madi jadi 3 bagian. Hiji anu asup kana fi'il madi jeung fi'il mudhari qad. Ieu madi mudhari asup 2. Madi mudhari. Nomor kedua anu khusus kana fi'il mudhari hukum. Saupa jeung sin. Ieu mah khusus kana fi'il madi, fi'il mudhari. Lamun ayeuna teh mah khusus kana fi'il madi. Nah, jadi bener kesimpulan. Nah, ciri fi'il aya opat, anu opat dibagi 3. Hiji qad asup kana fi'il madi fi'il mudhari. Nomor kedua sin jeung saupa khusus kana fi'il mudhari. Lamun teh mah khusus kana fi'il madi. Nah, meureun ciri fi'il aya opat, hiji qad ayeuna harfiah, nomor kedua sin tandis, nomor katilu saupa tasib, nomor kaopat tak tanis anu paeh. Ieu keur meningatkeun nganyahokeun bahwa kalimah fi'il mah sok kadatangan ku qad malaya
ayeuna datang kana kalimat fi'il contohna qad jaidun maraya qad amrun maraya eta mah kalimatna kalimat isim mah kalimat fi'il jadi kalimat fi'il mah sok karampihan sok kadatangan ku qad jeung sin jeung saufa jeung ta tanis anu kaya ayeuna meureun bisa hayang apal fi'il mah di fi'il mudhari'na mun tina fa'ala hiji meureun fa'ala yaf'alu fa'lan bahwa fa'ilun wadaka maf'ulun wadaka maf'ulun if'al la taf'al jadi asa kabuka asa bray gitu asa hijau deui gitu nya fa'ala yaf'alu fa'lan bahwa fa'ilun wadaka maf'ulun if'al la taf'al maf'ulun Ya apa proses teh? Maf'ulun dif'alun fa'ala yaf'alu fa'lan bahwa fa'ilun wadaka maf'ulun if'al la taf'al maf'ulun dif'alun artinya teh anger we fa'ala migawe jadi fa'ala fi'il madhi yaf'ul fi'il mudhari fa'lan masdar bahwa fa'ilun isim fa'il maf'ulun isim maf'ul if'al fi'il amal la taf'al fi'il nahi maf'ulun isim zaman maf'ulun isim makan if'alun isim ayeuna alat gitu jadi agar hati teh meureun kieu beda hati fa'ala mah geus migawe yaf'al mah bakal migawe fa'lana geus migawe eukeul gitu fa'ilun anu migawe ayeuna maf'ulun anu dipigawe anu migawe jeung nu dipigawe if'al gawe atuh anjeun ditah tah meureun latapa kalau dipigawe ku anjeun nyarek eta fi'il nahi maf'ulun nah tempat atanapi waktu tempat migawe jeung waktu migawe if'alun mah alat migawe alat hargana migawe keneh ieu fi'il nu dibahas ayeuna mah ieu fi'il dua jeung fi'il mudhari paman dicaroskeun mah bisi pangintenan didugikeun teh ieu nyias teh disebut teh baheula mah nyias ya teh wajan ke maujun aya nasoro doroba patah lima kitu we dimana jadi supaya nganyakeun keur urang sadayana yen fi'il teh bisa kana qad bisa kana sin bisa aya kadatangan saufa jeung tatanis kae fa'ala yaf'alu fa'lan bahwa fa'ilun wadaka maf'ulun if'al la taf'al maf'ulun if'al apa-apa ieu teh penting enak isukan urang ieu na maujunna wajan eta wajan sebetulna ari wajan ketimbangan ari maujunna ditimbang jadi lamun ieu meureunna ieu sebut wajan teh ieu wajan kita timbangan kilona teh anu di kilona naon doroba terus aya pataha ieu ditimbang ka kumaha nimangna doroba lamun fil madina turutanna pasti ya alu berarti ya ribu atanapi ya robu bisa lamun ya alu lamun ya fa'lan berarti jadi dorba lamun fa'ilun berarti jadi ribun lamun madrubun berarti jadi madrubun berarti idrib ratadrib jadi madrubun robun eta seperti timbangan teh gitu jadi nurutan ieu barisna sekalipun beda lapana beda doroba ya ribu madribun tah atas dorban bahwa doribun wadaka madrubun idrib dengar kemana gitu latari pelajari tengah madrubun madrubun patah ayam tahu pathan bahwa fatihun wadaka maktun iftah latah maktahun iftahun eta wajan-wajana memang disambung anjing ieu mah beda deui mah ilmu sorof ieu mah ilmu nah upama diulingakeun teh berkaitan lantaran dicaritakeun fi'il. Ari fi'il bisa manya lamun tanpa ilmu sorofna. Jadi apa fi'il mah kan dina ilmu sorofna. Dina sebut baris pangalihna kailani birisna beureun kitab teh yaqulu an ieu mah jurumiyah nomor katilu nomor ketek dugi kana ayeuna imriti kaitana teh nadamna teh. Ustaz sing kuliahan di pasar paling parah. Saya sana pasar Paala tos migawe. Yap alu bakal migawe.
bakal migawe nya. Bakal migawe. Paklan. Sedap pangyap alu teh. Yap al teh. Yap alu. Oh yap alu teh. Yap alu bakal migawe. Bakal migawe terus. Paklan gawe. Cing bener gawe nyaan gitu. Terus. Ayeuna pailun anu migawe. Pailun anu migawe. Mapulun anu dipigawe. Anu migawe. Anu gawe jeung anu migawe. Anu migawe terus. Wadaka teh. Ieu wadaka mapulun mah anu migawe. Anu migawe. Anu dipigawe. Migawe terus. Kipal. Kipal gawe anjeun. Gawe anjeun. Gawe ditaka. Lataan. Ulah migawe. Ulah gawe anjeun. Bae cicing gitu moyan. Pangi Mapulun alat migawe, lain alat waktu dipigawe, yang tempat dipigawe. Nah, mit alun mah alat migawe, alat dipigawe. Di kasimpulanana dina ieu bait nu saterasna bahwa ieu musarif meningatkeun dina kalimah wal fi'lu yurafu biqad wasini wasau pewatai tali sakinati bahwa kalimat fi'il bisa dikanyahokeun bedana kalimat fi'il mah sok kadatangan ku qad jeung fi'il mah sok kadatangan ku sin fi'il mah sok kadatangan ku saupa fi'il mah sok kadatangan ku tatanis anu pae qad tiasa lebat kana fi'il madi jeung fi'il mudhari contoh qad fa'ala qad yaqalu sin ngan khusus kana fi'il mudhari hukum sayap alu saupa khusus kana fi'il madi mudhari hukum saupa yaqalu atau nabi saupa ta'lamun lamun tatanis sakinah mah khusus kana fi'il madi contoh seperti fa'alat dorobat fatahat kalimat hasunat atanapi qomat eta cirina bahwa ieu qomat jadi ciri teh lantaran qomatna fi'il madi qadna ciri fi'il. Naon ieu ngaranna bisa nanya naon ieu teh kalimatna dia kalimat fi'il. Naon cirina kadatangan ku qad jeung aya tatanis anu pae. Fa'ala fi'il. Naon disebut fi'il? Lantaran bisa kadatangan ku qad, bisa kadatangan ku sin, bisa kadatangan ku saupa jeung tatanis anu pae. Walam mudah-mudahan masalah barengan ieuna ngiasna bahasa teh ngias fa'ala yaf'alu fa'lan bahwa fa'ilun pada kamafulun if'al la taf'al maf'ulun mif'alun. Sadaqallahul adzim wa la bisawab. Mudah-mudahan barokah di awasan dunia bima disadayana wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa huwa fa'ilun wa daka maf'ulun if'al wa taf'al maf'ulun mif'al. Pinter nih kan guysna. Urusan beta ngimpi mah. Wah, urusan pinter pinter. Cetakan mimpi geus kitu. Lemut. Enggak apa. Nuang